Nah ieu teh kita sahanya kajual kenteng. Oh pisan jelema nu ngaliwat ieu teh wawuh. Mun aya mah kita meureun. Naon itu teh Dede euy. Pulang-pulang gitu. Biar aing nempona lah, kita balieur ah. Juga si Ciko tuh. Ciko. 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 Tadi gerak. Nah, naon gitu? Tadi Teh. ya. Dia atuh wayahna pangajualkeun kenteng teteh. Dah itu bisa teh apa? Ieu teh teh boga dosa perak-perak acan jang meuli beak. Kenteng butuh kieu dijual tuh untuk kenteng. Ada halus tinggal itu, luhurna unggul ieu beuleh. Kasaha? Kateh eti tuh, gitu tuh. Nah, payu gitu. Ya pasti payu gerak. Ku aing di bawah. Ieu contohna tanu alus di bawah ya. Ai kumaha ngajualna per hiji atau per kubik nu kieu? Kabeh wae, tapi ieu pokona mah Diborong berarti. nya diborong. Ah, Jadi tersarap pisan. dijakeun wae. Tadi dia teh boga duit jeung meuli beak. Sok ngerakeun pisan atuh. Ajeun teuing mah ulah ngerang-ngerakeun teuing mah ieu butut mah. Aing berarti ngerakeun teh. Ada gua heula di dinya. Tadi bare komisi. Oh, atuh kieu mah. Cukup kitu doa ieu mah, Pak. Contohna doa mah aji. Da gua di dieu. Nya. Yuk gitu euy, mana euy? Aing apa euy? Ay, lewat kunyi. Assalamualaikum. Salam. Bumi teh teh yuk. Dia jang. Naon jang? Nah, kenaon teh teh? Biasa wae keur pilihan cengek. Wah, cengek putut kieu di pilihan. Karuan kapan murah ge teh mata kerek usaha teh kalaka bangkar ieu mah. Ieu teh nu di sawah. Di sawah ya naon jang? Lain abi teh ka piwarangan ku teh Dede ieu teh yeuh. Kita naon? Ngajual kenteng wayahna tulungan naik meuli beasin atuh boga duit. Ngajual kenteng. Ah. Kenteng jang naon atuh? Kapan tadi bebeja meureun teu boga beas rek meuli beas. Aing mah aya bae segalasan. Tah jo heula atuh yo kentengna. Nah kenteng teh ranggian kitu. Ih, nah bodoh pisan nya teh mah pilihan atuh pan itu loba contona. Lain sok lalempang ai kenteng teh. Cina lempang kumaha pan ieu menyon sarua wae. Oh, nah kudu sabaraha cenah jang? Ah teh jo heula da teu apa urang mah da uing ka dia ka piwarangan kieu yo. Ah, ai Ya. ka guling tuh. Ah, Labuh jang. oh lah. Lain baik sekalian. Heuen teh tempo ka ditu ah. Nya heug jang ke Di bayu, badeui. Heug. Heug ke jual cengeknya. Boga kitu duitna. Nyampan eka jual heula cengek sugan payu. Ah. Komisi kade. Komisi jang lanceuk ka komisi keneh. Nya heug bang dewe. Udud. Nya Udud. Nya heug ke. Heug. Piolanya ditu nungguan. Heug jang, tungguan banyak bika isuk. Ye, ka bener atuh erek moal. Nya heug ge ditempo jang heug. Heeh. Heug. Buat duit ngajual lah, kayaknya mau lupa. Tapi lumayan untuk menang komisi lah. Ay, kaya karek pak punia. Jangan halapi duitan. Ayo wajang udut acan. Oh, maafkanlah sayang. Jang, kebeneran. Ada tuh jang. Ada. Nitah yuk. Mentok dikituan anak Ayo. lagu. Yuk, tadi sakedeung pangajualkeun cengek sakedeung jung. Yo, cengek. Yuk. Kapan kemarin gue yang ngajualkeun tengkel hogenan. Pangajualkeun cengek sakedeung kayak di berenya, di bere burungnya heuh. Sok atuh. Iya. Ngacong pengajualkan. Oh iya. Mau mereng lah udut mah. Ah, udud mangke udud mah. Dak masuk-masuk udud. Dia jual seberapa ya? Jual 40.000 gitu. 10.000. Heeh. Ulah lilanya gue wata itu cenah eta zaman butuheun. Mau mereng udut ya? Heuh engke udud aya tepakeun. Yung geus. Sok atuh. Ulah lilanya. Siap. Di kawaran cengek. Ah, si Neng mah aing teu bageus. Satu aing ngajual cengeknya nya. Mau aya cengek na Neng? Aing mah. Ada cengeknya. Ku aing tawarkeun ka Teh Dede. Teh Dede biasana sok ngeunaan dahareun euy. Pasti butuhan cengek. Ye, wes. Butuh cengek mana? Butuh euy. Ya, boleh ya. Mun baruruk lain cengek na ge. Satu buruk nu penting malah ada siapa? Sadak itu ya. Makan aku sia. Habis aja. Hah?
Tengek malah ada tuh cuman amis mah gula. Mau ya. Bunga. Kan aing ngalayan teh moli baru uruk tengek lagi juga. Sok dicawat malah moli malah. Kita mau beli cengek gak? Kayaknya enggak deh. Kenapa? Gak ada kita. Satu namanya juga cengek, teteh pasti lada. Mau dong. Benar. Sok 40.000 aja. Mahal tuh, embung. 10.000 maknya. Mata tema cantik-cantik kok merejit sekali sih. Mahal, embung. Jadi teh ya. Mahal. Ih, panas di layanan, gelis-gelis koret. Kau gak tau mau malah. Gawe kata dedek kau ini. Naon ujang? Masker gawe naon? Ngadaguan si Ciko ya ditakut teh eueuh jol-jol bae. Ya, butuh cengek. Yang naon nu balobak kitu jebar ada baruruk lain. Itu tong sok dicawa di mah buruk mah adat ada mau naon iya. Nu saha ieu cengekna? Ya teh cengek nu teh etih. Embung teu boga duit ujang ah. Boro-boro jang meuli cengek, jang meuli Apa? jas ge eueuh. Heupan teh etih nah ieu teh meuli kenteng cenah nyebutna teh. Kenteng nu saha? Nyotoy nu teu bebeja. Meureun eta mah kenteng urang beti ka si Ciko bisa kajual kenteng ka teh etih. Ngajual kenteng. Heeh. Aing mah. Ieu kita ngajual cengek. Teteh ngajual kenteng ka saha? Ngajual kenteng ka teh etih nyita si Ciko. Oh, geus atuh kieu. Ieu cengek kadinya ke kenteng ka ditukeun. Saya Ya. kemana kerja? Jual we ku teteh. Jangan lihat ujang jadi kalah ka stres ya. Moal. Adatna lieur mah ke ngadar parame ke urang tinggal beja ka itu ka teh nya. Ai mah kalah kalieur kalah ka stres ieu teh kumaha? Bisa dia teh naon? Urang minta sampel 2 ciki mah. Ditembongkeun. Jual ka saha? Ka teh etih. Apaan eta geus dibere cengek berarti ieu teh etih. Urang mah butuh nage duit lain cengek. Kapan sarua bae cengek mun dijual mah jadi duit. Nya. Ngajik. Sok tah 2 tah. Oh. Kalah kalieur ieu teh urang ngajual ka saha deui cengek. Heuy, Ya, naon cang? tah. Jadi ieu kenteng. Ai duit cengek. Apaan ieu jadi kenteng? Sok buru atuh ya, geus nungguan nu bogana tuh kajual kenteng. Yo. Ieu kenteng, ieu Apaan ieu kenteng. kenteng Iya, teh buru. dede? Tuh yang buru tempoh heula itu karunya tuh, teh dede butuh duit. Ieu kumaha? Oh iya ladang cengek pan teteh cenah butuh kenteng lain. Ai duit mah mana? Iya jadi kenteng. Sabaraha hiji kenteng namanya? Kenteng 20 ribuan, 2 siki. Ah, tuh geus anu penting mah jadi kenteng pan butuh kenteng yang kanang-kanang ieu. Domba, Ya buru tempoh heula tuh karunya. Liur buat edan ieu teh. ya. Yo bawa ya. Bawa komisina. Cicing komisi-komisi di Bikeun. mana? Komisi urang geus capek geus di ditu tah, gon. Komisi heula. Duit ieu. Oh, Ieu kenteng saha ieu? Ih, uing ngajual teh dede ngajual kenteng ka dieu ye. Pan teh dili anjeun cengek, berarti komisina ka dieu bae. Oh, nya komisi we tuh. Eta mah ulah menang komisi da tetulus jualan Aing we. geus aing mah adil ya komisina ya hiji. Ya hiji, jong balik ka udah aing. Balik. Gitu. Ayo aing menang komisi ieu geuning. Anjay.